Halo, saya Kiki Masif mau ucapin selamat dan sukses untuk channel Kelong TV 7. Semoga channelnya semakin jaya dan semakin bermanfaat untuk menghibur semua orang. Hatur nuhun, sukses. Gila amat eta saya keur ngapa naon, ngapa motor apa mobil. Tak kembali lagi, naon kudu disemprot. Ulah jelema bae disemprot, motor ge kudu disemprot. Ya, ya papenya ya. Heeh, terus heula bae di dinya ieu ke tanggung. Terus heula dinya Bu. Ngopi heula ngopi. Ngopi dulu. Oh, terus disemprot heula. Waduh bahaya, kamu disemprot bahaya. Biar steril. Aduh. Bun, aku enak teh, Bun. Eueuh kuena ge ya, eueuh aya ge widang deur ya, daek henteu. Widang deur. Embung widang deur mah. Widang deur. Naon widang deur? Biar steril, biar mantap. Ya, eta naon anu disemprot? Kopi atuh mana deui? Nah, aku kunaon pake disemprot segala. Aduh biar steril, Bun. Biar mantep, Bun. Biar sehat, Bun. Steril, kopi tah beakeun. Aduh. Aduh, anget kieu sia ieu. Aduh. Bun. Sudah Bun. Padahal kopi geus steril, disemprot yeuh. Bun, ieu Bun. Aduh. Ya kunaon, Bun? Aduh, aya embung kena corona, Bun. Aduh, kopi pada geus steril yeuh. Aduh. Aduh. Ya, aya kunaon sih? Aya kunaon? Iya, bukan hal bagus. Aduh, ibu pulang kopi gue steril. Kunaon Bun? Aduh, ayam Bun kena corona. Aduh, Bun, tolongan Bun. Aduh. Cek bunda ge ulah steril teuing, tah dahar kitu steril. Kopi make hand sanitizer sagala. Aduh, malah ceri kanan, dan dia ubah, malah ceri kanan. Ayam Bun kena corona, Bun. Aduh, ya Allah. Padahal masih steril kopinya, rokoknya masih steril, disemprot segala. Kurang jadi kia sih, aduh, Bun. Aduh.